Logi bisa ngadeketkeun nu jauh, ngajauhkeun nu tergantung orang memfilterna. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu kadua di antawisna tujuan maulid teh mengulang. Karena ada dua konsep, yaitu pertama peringatan, kedua perayaan. Hari peringatan teh nyata memperingati. Misalkan ibu kado caroge pupus tahun kamari, aya disebut natus nya. Natus teh memperingati pupusna caroge tahun 100 dinten kapengker atanapi haul memperingati pupusna caroge atanapi rama sekian tahun yang lalu. Tujuanna naon? Peri sama. Tapi ada perayaan. Nah, ini perayaan. Aya panggung, ya, aya sapeker, di lemur paling speaker sapeker, aya kursi, aya tuangan, iya merayakan teh sarua jeung hajat. Ari hajat teh sami sareng sodako. Nu sumpingna soda, anu ngabantosna soda, anu sagala rupina sodako. Bahkan aya hiji carios di sebuah pengaosan di Jakarta. Aya hiji tukang baso anu buntennya sana sih lakon pada aya tukang baso aya Mang Uui baso narawas ya. Promosi aya hiji ini cerita yang nyata berkah maulud. Aya hiji tukang baso dina hiji waktos ieu berkah maulud. Anjeunna datang ke hiji tempat, tiba-tiba sumping jalmi anu berjubah ngaborong basona lah kira-kira tas saya basona naros si Mang Baso itu kan jalmi berjubah. Pak ibu mulai di mana ieu rombongan ini seueur tos muludan di pali mana di pali kulon ras naros deui ari engke muludan di mana deui tah di lemur anu. Nah singkat cerita si tukang baso teh kumagi nguping aya di lemur anu sumping anjing teh ka lembur anu anggap ya parongol lah gitunya ka luhur. Sumping si Mang Uui teh ka porongol. Cing Mang Uui ka porongol. Ternyata pas dugi kadinya leres nuju muludan. Biiznillah berkahna maulud eta dina waktos hitungan menit eta basona saeb. Anu biasana icalan basona teh minimal 4 jam bahkan duga genep jam namanya saeb. Hitungan menit saeb. Anjeunna naros deui ka jamaah di mana deui aya muludan. Tah di kampung Cihasem sumping ka Cihasem Mang Uui teh sanes Mang Uui sumping deui ka Cihasem. Singkat cerita nalika sumping kadinya aya muludan ternyata saeb deui eta bason. Hitungan sangat cepat. Akhirna anjeunna isin jeung panasaran naon ieu bet aya jiga kieu dina bulan mulud. Naros deui ka warga didinya mana deui aya muludan. Sumping deui ka tempat nu sanes. Nanging nalika di tempat nu sanes anjeunna henteu deui ngical basona tapi ngagratiskeun basona. Subhanallah. Tujuan naon? Hoyong berkah mulud. Apa yang terjadi? Selama 1 bulan eta anjeunna sumping ka tempat mulud, selama eta masihkeun eta daganganana gratis. Subhanallah, teu lami aya jalmi anu nyiapkeun ngangkatkeun berangkatkeun ka tanah suci. Coba tapi kade pedah tuang baso si eta masih haji baso. Pedah aya tetanggi bumina ka sewa tower berangkat ka haji tower. Mohon sawah payu pawahyu kade. Kumaha carana da eta mah rumah Allah berkehendak innama amru idza arada syai'an ayaqulahu fayakun. Matakna hayong naon haji hayong teh ka haji rada mengesan soalna san hayong haji. Alhamdulillah rame cik nyuhunkeun nyan teh nyuhunkeun enak haji nyana ngawal waktu teh nyana ngawal salat teh nyana bari ngajirit ka Gusti ke tahajud teh
Nyana bari cerit ke Allah nyahan teh. Pernah teh ngajerit ke Allah wengi-wengi ya Allah bari cerit ciramai ngaguguk abi hoyong pisan ka tanah suci pernah teh? Pernah teh jujur pernah teh? Hoyong bu hoyong bari cerit ngajerit kudu hoyong. Boga wengi-wengi katrok sampean satarikna ku palu. Dijamin cerit. Tapi nyeri suku dan malaikat mau bisa dibobodo. Pernah teh jam 12 wengi munajat ke Allah jam 12 kali itu di mana malaikat-malaikat lungsur ngajerit ke Allah, ya Allah, anak abi yang jadi anak soleh. Ya Allah, ya Rabbana ieu hutang habis ngajadeg. Sini. Ya Allah, ya Rabbana abi yang ka tanah suci, ya Allah. Nikmat tawaf, nikmat kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nikmat ya Allah yang ngarasan kapal terbang, yang ngarawasan di Ma'la, yang ngarawasan Masya Allah wukuf, yang ngarawasan di Mekah Al-Mukarramah. Pernah tuh ngajirit ke Allah gitu? Kira-kira lamun itu gitu bakal ijabah mal ke Allah? Nah hayang tapi mau usaha. Dimulainya insya Allah siap. Siap naon? Siap ngerek. Ya mun murang kali ibu minta jajan mah minta 2.000 sok dipasihan. Parah tarik pisan stasiun budak pada jujur atuh. Oh bohong eta gede beli permen kamari cenah saha. Mun aya budak minta jajan ka indung nama minta 2.000 pasihan pak, berang-berang minta di 2.000 mulai ngerung, tak mulai ngerung. Aisyah tadi pan geus beure 2.000 ini 2.000 bare deui. Jang kuota cenah ayeuna mah komo. Jang wifi pan alasan teh loba. Jang wifi. Anu katiluna jam sore minta di budak sih kira-kira lamun sapoe 3 kali juga obat eta budak bakal ngalirkeun teu? Tapi lamun eta budak gogorelengan beri ciri ke kauran mah jajan minta 2.000 kadang ku tatangga heran teu kapaksa kira hel inu teh silain mah tah kitu ka Allah teh urang kudu maksa kudu ngajirit kudu ceurik ka Allah teh siap ngajar ceurik heula ayeuna siap cerikna ibu ceurik ka Allah nyuhunkeun ka Allah ingat kana dosa-dosa urang. Subhanallah, orang pengawasan di dia insya Allah malaikat lungsur ngapalin barakah balik ka imah isukanana menang pahala gede ngomongkeun batur leungit deui. Acong-acongan sholat berjamaah pak balik ka imah neungeul pamajikan leungit deui sarua. Si bilar deui Giran kasalaki lamun keur loba duit karek utang adeng cenah utang adeng aja ngomong teh cadel naon utang adeng bujal adeng keur salaki loba duit salaki kan di kota pilkol ya uwi iraha uwi neng dan jatuh iraha setoran atuh cenah atuh can aya ieu teh neng geus saminggu teh can bahasilan ieu dagang oncom teh balik buregat wae geuningan ya laras aya nu kitu di dieu tuh di dieu mah teu saware insya saroleh sadayana amin. Upami caroge damel hasil saketika ditam tapi bayang gede pan zaman lain mah tuntutan teu seueur can kuota beduh pamajikan da ayeuna teh HP kudu update keluar Samsung G Fold model terbaru harga sabaraha 15 juta aduh udah teu kewal atuh cenah murah mah Redmi karena itu patut tah alim teu gaul kuota geus kitu teh naon kudu pake MS Glow make glowing skincare oh banget bodasan ari beheung
rumaos. Nah zaman ayeuna Bu, mau ningalina TikTok daun goreng Bu. Tuh, ayeuna mah teu kudu pake glowingan, cukup ngabobodo diri. Aya efek naon? Efek jika Meriam Mercedes bisa. Anu beungeut caketreu kideung ngadedak bodas. Anu kulit coklat ngadedak bo. Anu awak buleuteuh ngadedak lang. Ai pas kanyataan papangih kabur Bu. Atuh aya oge perubahan anu umur geus 60 jadi 30 tahun. Pes, non kemarin teh rame teh fake pes. Oh rame wajah 50 seperti gadis 25 tahun. Wajah aki-aki 70 jika 40 tahun. Wah, barana kajebak tah. Teknologi tadi merubah karakter sosial. Iwal tinaun, urang kudu pertahankan tradisi, urang kudu pertahankan keimanan, urang kudu pertahankan model yang maulid kudu pertahankan. Kalau naon ngajaga lemur, ngajaga tradisi supaya teu karusak ku perubahan zaman. Zaman boleh berubah, dunia boleh berubah, tapi kita salaku urang Pataruman, urang lembur tetap ngajaga tradisi supaya karuhun ente karuhan. Beras ini teh kami cek dina sejarah duka laras dukaan teu pan itu kerajaan cenah kapungkur. Ini teh banyak para ulama-ulama waliullah di daerah urang. Daerah urang tempat berkah. Limbangan luar biasa terkirang lebih kurang 1.600 makom karomah. Berarti leluhur orang leluhur kita jalmi-jalmi jalmi soleh, jalmi-jalmi ahli ibadah, jalmi-jalmi anu terus mempertahankan tradisi keislaman sapertos maulid Nabi. Hayo zaman ayeuna mah riweuh nyeunaan masjid. Di dieu nyeun masjid, di itu nyeun masjid aya nu ngeusianana kok. Pas giliran tos maghrib teh pan ciol-ciol salam jus ini jauh tina inget wiridan nu aya teh iwal ti opatan imamna ka isa teh ti maghrib imamna terus akal terus sapeker bedug laras masjid pagede-gede pagareng-areng eusina kok kapungkur mapan di lumur urang tajuk biasa tapi pagelek gel. Makin lama Islam secara nilai ibadahnya menurun, secara moral menurun, dan ngarusak umat Islam gampang. Terkudu perang, sabab Islam mah boga semangat jihad, ngarusak Islam ku akhlak ku moral. Makanya tugas Rasul innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Sanyanya nak kami diutus teh jang memperbaiki akhlak umat manusia. Ya akhlaknya semakin rusak. Ya iklan deui. Iklan deui. Tah geus paling deui urang keprok. Kalangkungan berkah, mugi-mugi selamat. Amin. Mangga keprok. Nah. Tuh, da urang dieu mah kompak keprok. Da anu ngalangkung ka dieu mah alhamdulillah nu jaroroh ka Sunan Rumonggong ya. Berkah sadayana uih teh kan nyenak berkah terus ngadaroa nya tempatnya sing berkah ngan jalan we can ageung. Engke mah mugi-mugi sing ageung kan susah ieu teh kumaha di urang mah ngabangun imah teh sok resep ka jalan. Da jalan dek digedean teh bingung. Da kudu ka imah. Ku sabab baheula rarasaan teh moal jadi badag kieu. Rarasan teh jika teh dedeh we zaman sekolah bala SMP Kalimbangan ya. Atau Kang Ruhiat subuh-subuh jeranjian mapah ka ditu aya rarasan teh moal badag ternyata jalmi makin lami makin seueur pembangunan makin berkembang. Tah mugi-mugi di daerah urang aya perubahan-perubahan kanggo kebutuhan masyarakat. Tah eta tadi mahabbah ka Kangjeng Nabi di antawisna urang ayu seurkeun tidak lain hanya sholawat tapi oge cobi amalkeun amal Kangjeng Nabi.
Kangjeng Nabi mah subhanallah jalmi anu dijamin surga, jalmi anu dijamin dosana diampuni ku Allah subhanahu wa ta'ala, jalmi anu tidak mungkin dihisab, jalmi anu maparin syafaat. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggal waktos unggal wengi netepan sunat nage mang ratus rakaat, padahal dijamin surganya ku Allah. Dugi kasampeanana bareuh bengkak. Di urang ge loba nu bareuh. Aya anu cantengan. Naon cantengan? Keongeun. Ongko keo tapa cantengan. Keo cantengan. Ulah keongeun teh atuh era bauna cida. Aya anu bareuh teh ka ketrok pacu, aya anu dijalikeun Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampeana bareuh ku sabab netepan salat eta jalmi anu dijamin ku Allah. Urang anu can pokok jaminan rajin sami, rajin salat sunatna, rajin salat wajib. Masya Allah. Ya, jam 12 sungi. Unggal jam 12 sungi.